harita geus bisa ngalepaskeun diri tina panarajang lawan. Anak buah Ki Jemros harita nyabetkeun bedogna ngarah kana tonggong Marlan. Ai Marlan harita kapaksa ngabalikeun bedogna ngarah kana tonggong batur deui anu harita ejeung manehna keur tarung ragotna keranan. Harita nakis-nakiskeun bedog trang bareng jeung bantrokan bedog harita Ki Jaro ngasupkeun peupeuhanana. Keuna pisan kana puceuli Marlan. Ceprot. Tolonjong Marlan nolonjong ka hareup gancang mancukeun tangtunganana. Sangkan ulah nepikeun karubuh nyungkur nang kuban. Marlan gancang saya gadai diri. Ki Jaro harita ngalengak seuri semunga hina anu jadi lawan. Ayo rek kumaha ayeuna si Laing Marlan? Rek ngalawan. Sakedeung deui mah dada si Laing bakal burak-rakan. Montong sombong Ki Jaro. Urang buktikeun ye. Urang buktikeun heula saha anu bakal ngalayang jiwa di patempatan. Uring tacan rumah saele satungtung nyawa masih kene aya dina badan. Gede hate mane Marlan, ayo maju deui. Lamun nya boga karep pikeun ngadu jiwa. Lihat Marlan harita maju dina rajang ulin bedog tina ilmu silat badak putih, warisan guruna nyatana Ki Wikarta bapana Sirawing, bener-bener diketrukeun sapinuhna. Tapi Ki Jaro memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti nu jadi lawan. Dina hiji kasempetan runtuyan 3 kali tenggeulan Ki Jaro ngagedor kana dada iga burung jeung gadona Marlan ngajadikeun Marlan ngajengkang ka tukang leungit kasaimbangan badana. Tuak jedak jebrot cengkang. Kebut Marlan ngagedebut nang karak bengkang. Gesek nyobaan ngajorelat atau ngorejat hudang suku Ki Jaro harita dina kacepetan anu memang di luar kemampuan Marlan pikeun hareupanana. Harita nyayang kana dada Marlan. Hiup jebrot. Aduh. Marlan ngabebengkang dina luhur lemah dina kayan bener-bener leungit budi ilang daya. Pigeulang leungeunna harita dijejek ku suku Ki Jaro bedog leupas tina cekelanana. Rek coba-coba si Laing. Nembongkeun pangarti anu kitu batut Marlan. Ceuk dewek tadi kumaha ngalawan ngandung harti modar euy. Hayo rek kumaha lamun geus kieu ha. Ayo sabetkeun ta bedog teh. Boro kana beuheung sina ngagalancang sirahna. Marlan harita ngarahuh jero hatena sabab dirina teu nyangka bakal narima nasib sarupa kitu. Serepet kulap bedog dina leungeun anggota gempar karoban geus diangkat ka luhur. Sayaga geusan ditigaskeun kana beuheungna Marlan luyu jeung parentahna Ki Jaro. Tilu lawan sejenanya tanah acang jeung 2 baturna ningali Marlan nu jadi andalanana rubuh ngabebengkang dina lemah. Tur dina kayaan jeung hareupan bahaya, harita jadi leungit kawanina teu matak aneh lamun terus kadese ku tilu lawana. Tang 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 tuak. Tilu bedog dina cekelan acang jeung 2 baturna pada leupas dina cekelanana. Tilu anggota karaman gempar karoban anu memang barangasan ejeung bayangan dina tindakanana. Tiluanana harita pada laluncatan bedog dina leungeunna geus sayaga pikeun nigas beuheung lawan. Kayaan dina waktu harita memang bener-bener mata kabahayakeun. Dina kayaan anu sarupa kitu. Keun Marlan nya kitu diacang jeung 2 baturna seseukeut bedog geus nampe erek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek nigas beuheung Marlan jeung acang katut 2 baturna harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro pada caruring hak lantaran kadenge sora suling anu hawar-hawar sarta beki lila beki jelas ngagelik dina wirahma kasedih. Ki Jaro kerung puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet nibana geteran anu beda batan sora suling biasa. Ari Ki Jaro kerung da puguh anu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet nibana geteran anu beda batan sora suling biasa. Nabat rada aneh ta sora suling teh. Beda ti padan sora-sora suling anu sok biasa kadengi ku aing.
nabat boga beda daya tarik anu kuat pikeun ngadengekeunana. Jelas nu niup suling teh ngagunakeun tenaga lapisan eta mah. Eta sora ngagelikna. Sora gelikna sora suling. Na kabina-bina teuing. Kunaon eta sora gelikna suling beuki dilabet beuki ngadeukeutkeun kana ieu patempatan geuningan. Deukeut ka dieu. Saha teh cenah? Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geuteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik. Di mana cenah jebulna eta teh? Aneh kabina-bina. Di mana cenah teh? Nah cenah. Aduh. Nah. Aduh. Bener-bener kaget aing mah. Kayak kieu mah labatan manggih musuh-musuh anu pabu lawan anu dijaya. Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna seseukeut bedog geus nampe rek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek nigas beheung Marlan jeung acang katut dua baturna teh harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro para curinghak lantaran ngadenge sora suling nu hawar-hawar sarta beuki lila beuki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kereung da puguain mata kaget pikeun dirina. Sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasana. Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik teh. Tetela, sora suling dina wirah maka sedih teh beuki lila beuki ngadeukeuttan ka eta patempatan. Anggota karaman gempar karoban katingali jadi ting jaranteng bari neuteup ka hareup siga nu pada jauh paninengan. Teu lila Ki Jaro bisa ningali ke tempat di mana aya jirim nu jelas nilik dina tangtungan mah pangawakan awewe kolot, beuki kuat sora gelikna suling, Ki Jaro ngageter hatena sabab bet kapangaruhan ku sora wirahmana suling anu ngandung rasa kasedih. Kakuatan sora suling dina wirah maka sedih teu mimiti karasa. Pangaruhna salah saurang anggota gempar karoban katingali harita lagrag bedogna. Melong kosong bari ejeung teu karasa lamun harita bedog grag-grag di hareupeunana. Melong kosong bangun nu teu puguh nu ditingalina. Bibirna ngageleter nyarita sorangan malah bari jeung jebi sagala rupa siga nu rek ceuri. Jadi inget ka pamajikan jeung jadi anak bakeur naon ayeuna nya. Mangkani kamari teh geus pasea jeung pamajikan malah ditampiling segala rupa. Sedih, bet jadi sedih ieu hate. Boha-boha pamajikan teh. Sedih bet jadi sedih. Hati moal aya duana lamun boga rasa sedih nu sarupa kieu. Dosa aing ka anak jeung pamajikan. Sedih hati aing teh. Sedih ka bina-bina.
Eta anggota Karaman gempar karoban tebet jadi poho karena kayaan harita bener-bener jadi cerik si genukanya nyerian. Nu sejen oge jadi sarua dikabawakeun salah saurang batur nanti anggota gempar karoban nyamperkeun bari jebil walowe terus nyarita di barung jeung Remai Cimata. Kunaon bet sedih kieu euy. Aduh. Dewek inget ka pamajikan anu kerep gede boteung euy. Kamari ditalapung kamari, aduh inget enak bet asa dosa euy. Mangkaning beberoyeungan deh Nyai hampura akang. Aduh. Baturna nu duaan di sarua diting aringhak teh beda ti budak leutik. Malah Marlan jeung Acang katutua batur oge sarua ting kulisi karudang. Bet kabawak wirah mah sedih tina gelikna suling anu beuki lila beuki kuat pangaruhna. Aduh, ampun. Jadi kieu euy. Kumaha wae atuh urang teh euy. Narik terus-terusan bae kikieuan. Aduh, ampun, nyen dosa unggal poe. Kumaha atuh euy. Kumaha atuh. Anggota gempar karoban patinggalaur ceurik nu teu beda ti budak leutik. Rupa-rupa carita anangan anu jelas ngagambarkeun rasa kasedih hatena. Ngan Ki Jaro nu katingali masih kene bisa tahan teh. Awakna ngageter beungeut na kesangan. Nahan geter kakuatan anu teu katingali nu puguh sareatna mah ngan ukur sora gelikna suling dina wirah mah kasedih. Tapi tetela lir upama ngandung kakuatan pangbetot sukma nu daek teu daek. Satiap anu ngadengikeun sora gelikna eta suling bakal ngarasa sedih jeung nalangsa nu lain di kieuna. Gelikna sora suling jadi robah sanajan tetep dina wirah maka sedih. Nganu matak aneh teh Marlan jeung tilu batur nama jadi teu kapangaruhan ku eta sora suling. Ki Jaro ayeuna manusa sambat bari geus teu era deui ceurik dibarengan ku nyarita. Sedengkeun opat anggota Karaman gempar karoban anu sejena geus careurik bari nyagruk nyuuh dina luhur taneuh beuki kuat sora gelikna suling mangaruhan jiwana. Marlan neuteup kalabah jirim anu keur niup suling anu memang tayalian ti Nini Pertiwi sabab alam harita iwal ti Nini Pertiwi nu nyangking ilmu suling sakti panumpi. Tangtu beda jang Marlan. Eta 5 jalma nu datang ti pihak Karaman gempar karoban boga maksud pikeun yang sarah hirupna Nyi Rasanti. Sedengkeun diri kula baris ngawariskeun pangarti. Si Rawing pawaris tunggal Kakang Nur Alam sedengkeun Nyi Rasanti anakna kudu jadi pawaris tunggal diri kula. Cukup jelas jang Marlan. Ai Marlan harita sadar kana kayaan. Sanajan dirina lain pitandingeun Nini Pertiwi, tapi demi kasalametan kulawargana si Rawing, dirina janji pikeun bela pati sanajan jiwa tarohanana. Ai Marlan jadi kahudang kawanina. Netep seukeut pinuh kawaspadaan bari terus nyarita deui. Nini Pertiwi, pikeun kasalametan kulawarga Jang Rawing sarta rasa tanggung jawab kuring ka Jang Rawing. Sanajan diri rumah samoal mampuh nandingan Nini Pertiwi, tapi pikeun kuring leuwih hade ngalayang jiwa batan kudu mikeun Nyai Rasanti anak Jang Rawing nu sarua dipikanya aku diri kuring. Nini Pertiwi ungut-ungutan bari terus kedalidisan. Hebat,
halus yang memang sakuduna kitu sikap Andika jeung Marlan. Tapi lamun ditujukeun ka diri kula tangtu be eta sikap teh jadi salah surupan. Lamun kitu mah tetep teu percaya kana maksud hade kula. Kuring nandeskeun sakali deui Nini Pertiwi. Lain kuring cangcaya atawa teu percaya ka salira. Ngan ieu geus jadi tanggung jawab kuring dina ngajaga ngariksa kulawargana Jangrawing. Heuh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.